buru gue. Ayo bro. Gas. Gas kita. Sapu. Woi Abdul, lamun mana hayang selamat pasrahkeun harta maneh ka kaula. Teu sieun tingali kaula mau balad loba. Sok buru ka dieu keun lamun maneh hayang selamat. Moal dibikeun daripada kaula harta kaula dibikeun mending kaula paeh di dieu. Ajar, sia teu sieun paeh kaula. Hei, ajar. Jangan lupa barang dengan ngalawan ukip patut oke. Wah tinggal ke naik. Ajar sia. Tamat riwayat maneh Abdul ayeuna keneh ayo. Aya naon di sana? Kita jelema nu tadi make reka bunuh anjeun. Ngerebut harta kaula. Emang kumaha make hayang direbut sagala? Emang kumaha sih eta teh? Masalah warisan. Jadi eta harta teh teu dibagikeun ku Baparoid berarti nya. Henteu. Pantesan cilaka. Sabab harta lamun teu dibagikeun teu make Baparoid moal barokah kalah kurang. Biasanya kisana ayeuna mah ku kaula kisana dibawa ka tempat kaula cicing urang obatan ieu lupa dalam kisana beli arah ieu. Alhamdulillah kamari geus beres anu tentang si Amang Adul cer ieu nih teh kamari. Oh nu Babu Aris beres alhamdulillah. Ayeuna mah kaula teh tinggal di nyumponan pamenta ti guru kaula selahem lah dong nyata kudu nepangan Syekh Abdurrahman. Bismillah. Orang lajeng dewe gimana papenak si Abdurrahman. Anjeun bisa lulus di Jatimama lamun anjeun geus kapanggih pendekar anu bisa ngelehkeun anjeun. Jeung anjeun kudu ngabakti ka pendekar eta. Sabab pendekar eta teh boga tanda beureum jeung bodas dina dadana. Mangga. Mana si Abdurrahman teh? Si Aki mah kemarin biasa di ieu. Si Abdurrahman kaya di gunung ieu dan salah. Di mana deh? Hei kisana, naon maneh ka dieu? Kaula rek ka si Abdurrahman. Anjeun terang si Abdurrahman. Oh mau si Abdurrahman guru kaula. Lamun di sana hayang ka Syekh Abdurrahman lawan heula kaula.
Di sana kaulah ngaku kalah. Ayeuna kaulah reka bakti ka anjeun. Sebenarnya kaulah teh seorang raja. Ya, itu cenah naon. Ayeuna kaula rek nyembuhkeun da luka anjeun. Tahan ya, lamun sakit tahan. Bismillah. Sama meh kaulah nyebut ke Abdurrahman. Ngaran anjeun. Nami abdi teh Badra. Badra Blorati. Ada lamun anjeun hayang kasih Abdurrahman. Kudu ngelewatan heula lembah Limong. Nuhun di sana. Ngabdi bade ka dinya ieu. Hei Badra, lamun anjeun boga pangabutuh, boga kasusah sama teh ngaran kaulah. Raja Geni. Siap. Kita kira untuk sampai abdi. Ya, KPPet pasti nyamat nama anjeun. Atur nuhun. Lembah Rimau teh mana sih Abdurrahman? Bener ya lembah itu serem. Alhamdulillah, monster teh bisa oge di alam itu. Nyangka sebenarnya monster. Bener. Masih di natung bener ya monster. Ya alhamdulillah. Sampai tolong masyarakat juga. Kayak pagar gaib dan gitu deh. Orang perlu bisa ngancurkan pagar gaib eta. Aduh, kalau kudu kumaha ngancurkan pagar kayak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak. Yang Badra, lamun anjeun hayang ngancurkeun eta benteng, pikeun kadegakan anjeun, kapinteran anjeun, asupkeun kan hate anjeun, lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudna kumaha mama? Maksudna ieu. Urang kudu nekatkeun iman hate, urang jago, urang gagah, urang pinter dikersapkeun ku Allah. Segala perkara dikersapkeun ku Allah. Terus gitu, baca ku anjeun la haula. Dobrak eta biasa.
Mangga mama. Ayeuna mama bade uing ka Padepokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirna dobrak oge di benteng. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kasep aya naon ka dieu teh? Jeung aya maksud naon ka dieu? Ieu mama, SIM abdi ka dieu teh aya sababaraha pamaksadan. Nepi nu kahiji, SIM abdi teh bade nyanggakeun salam ti pangarsa guru SIM abdi nyaeta Syekh Lahim. Nu kaduana, SIM abdi teh sija silaturahmi ka mama. Sareng nu katiluna, SIM abdi teh hoyong janten murid mama, hoyong guguru ka mama. Alaika alaihi salam. Mama mada teu tiasa kasep guru anjeun Syekh Lahim langkung tiasa mah. Ngan ari keukeuh ku keukeuh mah nya panginten mangga wae. Ngan tapi aya sababaraha syarat anu kedah ku anjeun dilaksanakeun. Bukti syaratna naon wae mama, abdi mah siap wae, kersa wae. Syaratna naon wae ku abdi bakal dilaksanakeun. Nyata syarat anu kahiji anjeun kudu ikhlas berguru di mama. Syarat anu kadua nyaeta anjeun kudu mapah ka hiji gunung anu kacida luhurna. Sareng anjeun kudu ibadah di eta hiji gunung. Kumaha anjeun siap teu ngalaksanakeun syarat-syarat di mama? Insyaallah mama, ku abdi bade dilakukeun eta syarat di mama. Matnya itu hari anjeun pamisang mah ngalaksanakeun syarat-syarat di mama. Mau panginten bade pamit. Assalamualaikum. Dia gunung banyak dulu. Tapi kau lama menyerah. Dan tapi kalau mah kau lama eureun. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut terus. Alhamdulillah, saya anjeun parantos beres di mana. Wayahna anjeun kedah turun gunung ayeuna mah. Sebarkeun ilmu anjeun sareng siarkeun agama Islam. Ngan sakieu aya amanat ti mama. Anjeun ulah ngagaduhan sifat hasud, riya, takabur, unak-unak, ngadu-ngadu. Mohon sumangga mama. Ngan sateacan anjeun turun gunung, mama bade ngawartoskeun hiji rahasia. Hiji rahasia naon mama? Salorosna mah anjeun teh sanes putra Bahguranil, tapi anjeun teh putra mahkota kerajaan Awan Putih. Sareng rama anjeun dikurung di gunung
ingkig dijaga para jawara sareng ayeuna anjeun kudu ngabebaskeun bapa anjeun sareng ngarebut deui kerajaan anjeun. Sumangga mama. Tapi sim abdi yang terang heula kumaha sih ceritana silsilah abdi kapungkur. Oh iya caritana. Hei Panglima Awan Putih, tadi kan kita budak kota. Ulah rak dibunuh eta budak. Moal mau dibikeun. Kurang ajar sia. Tamat riwayatna. Budak dibunuh. Perlu apa asli. Aya naon sarasa anjeun teh. Abdi titip ieu putra mahkota kerajaan Awan Putih. Ramana aya di Gunung Ingkig. Ieu namina Badra Gelora Cinta. Inna lillahi. Insyaallah amanat anjeun ku kaula di jalan. Ayo Kasep, sedang mama angkat. Nuhun mangga ayeuna sim abdi bade izin pamit bade ngabebaskeun pun Rama anu aya di gunung sareng sim abdi bade ngarebut deui kerajaan anu kapungkur salaresna mah itu kerajaan abdi. Ku abdi ayeuna bade direbut deui eta kerajaan. Sim abdi nyuhunkeun pidoana ti mama mugia abdi sing diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala sareng abdi sing lancar dina ngalaksanakeun misi ieu. Ayeuna si Abdi bade pamit mama. Pidoana pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.